kaeling rumingkang di bumi alam namun kasasalam teh nafsu nu mata kaduhu badan anu katempuhan. Urang teh manusia ari nu ngaran manusia mun dipandang tina segi kabagjaanana tina perkara anu ngabagjakeunana dina kahirupan dunya nu diudag ku kalobaan manusia teh nyaeta kabagjaan anu pana anu kena kurobah jeung kena kuruksak. Kusodot gitu mangka pada umumna kabagjaanana dengan saeutik jeung sakedeung hartina tereh pisan leungitna bisa leungit ku alatan robahna perkara anu ngabagjakeunana bisa leungit ku alatan ruksakna perkara anu ngabagjakeunana jeung bisa leungit ku robahna kaayaan dirina. Contona baheula nalika urang keur budak baheula mah keur budak nu ngabagjakeun urang teh nyaeta kaulinan nyaeta permainan seperti momotoran, momobilan, kukudaan, oorayan, rorobotan, pepestolan, langlayangan jeung sajabana. Jadi puncak kabagjaanana seorang budak mah nyaeta rupa-rupa kaulinan atawa rupa-rupa permainan jeung rupa-rupa kadaharan budak seperti permen, ciki, coklat, es krim, nu kararitu. Baheula keur budak mun dipangmeulikeun mainan atawa ciki ku kolotepan urang teka atohna kacida bungahna kacida bagjana kacida pisan ya kitu deui sabalikna nalika mainanana dicokot ku batur atawa diruksak ku batur atawa mun hayang ciki dipangmeulikeun ku kolot pan orang teh kacida sedihna kakocatkeun nepi ka kokosodan dina tanuh bari ceuri kageunggeulikeun teh eta puncak kabagjaan urang anu baheula anu nalika urang keur aya dina masa budak. Dulu seiring berjalanna waktu eta budak teh mengalami pertumbuhan jeung perkembangan anu kadituna menyebabkan terjadina perubahan nyaeta berubah tina budak jadi ABG atawa remaja. Nalika eta manusia mengalami perubahan tina fase budak kana fase remaja nurobahna teh lain ngan saukur fisikna wungkul tapi kabagjaanana ge sarua ngilu robah. Berbudakna manu ngabagjakeunana teh nyaeta rupa-rupa permainan nyaeta rupa-rupa kadaharan rupa-rupa kaulinan rupa-rupa candaan jeung gurauan. Malama baheula urang keleutik pansok nyungsirikeun kana perkara-perkara anu jadi kabagjaanana para remaja atawa kaum dewasa. Tapi nalika nincakana usia remaja masih horeng manehna ge sarua nyaeta ninggalkeun kana rupa-rupa permainan ninggalkeun kana rupa-rupa inuman jeung dah kadaharan budak
sabab ayeuna mah nalika keur aya dina fase remaja mah eta permainan-permainan anu baheula ngabagjakeun teh anu tadina mangrupakeun puncakna kabagjaan urang teh ayeuna mah keur aya dina fase remaja mah malah jadi perkara anu memalukan. Geus remaja mah teu daekeun momotoran, teu daekeun kukudaan rorobotan deui daeraeun. Eraeun ku batur-baturna anu saumuran jeung manehna. Sabab batur-baturna geus eueuh nu kukudaan jeung pestolang. Di usia remaja maka bagjaanana teh diantarana nyaeta kana perhiasan diri, kana ngahias diri, resep kana ngahias diri timimiti buuk. Berbudak mah nu penting mah dicukur, sedengkeun ari geus lincah kana fase remaja mah timimiti tukang cukurna nepi ka model potongan rambutna pan dipilih, pilih-pilih. Maharek model David Beckham, maharek model Ronaldo, maharek model artis Korea, jeung sajabana mengikuti tren nu tadina tara diminyakan oge tabokepan ayeuna mah jadi gaya geus aya dina fase remaja mah kudu wae make pomade. Mun teu make pomade teh teu pede komo rek panggih jeung babaturan anu awewe mah nya kitu deui dina soal pakaian, dina soal calana, minyak wangi, sabun muka kudu wae make anu anti jerawat, deodoran jeung sajabana. Dina fase remaja mah nu jadi puncak kabagjaanana teh nyaeta kagindingan diri, ginding potongan rambutna, ginding model pakaianana, model calanana, ginding aksesorisna. Nya kitu deui dina urusan makanan dan minuman, selerana ge berubah tilu baheula nalika keur leutik. Jeung deui ayeuna mah mulai tertarik kalawan jenis, mulai buat heot kawewe. Tiap aya awewe ngalewat di suitan, di hureyan, tuluy dina fase remaja kabituna ge robah deui nyaeta lincak kana fase usia dewasa. Nalika geus aya dina fase dewasa mah nu tadina keur dina masa anak-anak jeung dina masa remaja eta perkara-perkara teh jadi puncak kabagjaan, tapi ayeuna mah geus teu pati ngabagjakeun deui. Nu umurna geus dewasa mah kabagjaanana ge sejen deui. Di antara perkara nu ngabagjakeunana teh contohna saperti HP. Bagja mun kabeli HP anu terbaru, tuluy kendaraan bagja pisan mun kabeli motor anu masa kini, tuluy perkawinan bagja kacida mun tepi kalaksana di rapalan jeung si onah anu dipika bogohna jeung saterusna. Tuluy kadituna tina fase dewasa robah deui kana fase kahirupan rumah tangga. Ari geus boga pamajikan mah bagjana teh nyaeta bagja mun bisa boga anak, bagja mun bisa kabeli imah, bagja mun bisa naik gaji. Kadituna deui mun urusan tempat tinggal kendaraan anak pamajikan geus kapibanda
jeung kahirupanana geus mapan secara finansial eta teh bakal robah deui. Nyaeta ninca kana fase prestise atawa kana fase aktualisasi diri. Eta anu tadi teh geus jadi perkara anu biasa-biasa wae anu tadina pangabagjakeunana teh. Dina fase prestise mah puncak kabagjaanana teh nyaeta kadudukan, kapangkatan, katenaran nu aya di ruang lingkup perusahaan. Kacida bagjana mun bisa jadi pemimpin perusahaan. Nu aya di ruang lingkup politik, kacida bagjana mun bisa jadi bupati, bisa jadi gubernur, bisa jadi anggota dewan, bisa jadi menteri, puncakna bisa jadi presiden RI. Ya gitu deh nu aya dina ruang lingkup agama. Kacida bagjana mun bisa jadi pemimpin ormas keagamaan, atawa jadi ketua lembaga fatwa, atawa jadi menteri agama. Tah etalah puncak-puncak kabagjaan duniawi. Kabagjaan dunia mah puncakna teh ngan saseret kitu hungkul, ngan saseret kana eta hungkul. Puncak kabagjaan duniawi maka kabeh ge pana kena kurobah jeung kena kuruksak jangan semet dina kahirupan dunya wungkul. Sedengkeun ari nu ngaran manusia kahirupan anu bakal disorangna teh lain ngan semet kahirupan dunya wungkul, tapi sanggeusna nyorang kahirupan dunya anu pana. Manusia teh bakal nyorang deui kahirupan nyaeta kahirupan anu kekal abadi anu tanpa wates wangeunna. Tah eta puncak-puncak kabagjaan duniawi teh di dunyana keneh ge geus karasa kalawan nyata kaalaman ku diri urang masing-masing kapanaanana. Nyaeta perubahanana jeung karuksakanana jeung masa berlakuna. Karasana hanya sekejap kemudian menghilang. Tuluy rek bagja kumaha engke urang di akhirat. Lamun di dunyana keneh eta kabagjaan teh geus leungit. Tah lamun ujang aya niat erek bagja anu langgeng, anu kekal abadi, anu parati lahir nepi ka batin ti dunya nepi ka akhirat, tong eureun semet kabagjaan badaniah wungkul. Sabab salianti bersifat badaniah, ujang oge bersifat ruhaniah. Ari badaniah kabagjaanana teh nyaeta kana perkara-perkara duniawiyah. Sedengkeun ari ruhaniah kabagjaanana teh nyaeta ka ilahiyah. Jadi mun hayang nepi kana puncak kabagjaan anu hakiki nyaeta anu kekal abadi, anu teu kena kuruksak jeung berlaku salawasna tanpa wates wangeunna, robah standarna, naikeun tina standar badaniah kana standar rohaniah. Ari rohaniah standarna teh nyaeta pangabdian ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ari wujud pangabdian ka Gusti Allah diantarana nyaeta ibadah, mimitina nyaeta tina syukur.
sabab ari ibadah anu dipigawena karena kasusah, karena pangabutuh, karena padilah, karena karomah, karena hayang kasawarga, karena sieun ka neraka, ta eta macan kaasup kana pangabdian. Eta makarek proses awal menuju kana pangabdian, can jadi pangabdian. Jadi mimitina tina syukur. Pamemeh ujang digumelarkeun ka alam dunya teh sakabeh perkara anu dibutuhkeun pikeun kalumangsungan hirup ujang di alam dunya geus disadiakeun ku Gusti Allah. Jeung eta sakabeh nu geus disadiakeun teh nu dibutuhkeun ku ujang teh ku Gusti Allah teh geus dimudahkeun jeung geus dimurahkeun. Contoh kamurahanana ujang teh bernapas, ari bernapas teh butuh udara, ta eta udara anu dibutuhkeun ku ujang teh geus dimurahkeun. Teu kudu meuli jiga di rumah sakit tiba heula nepi ka ayeuna sudah berapa banyak udara milik Gusti Allah anu dipake ku ujang dina tiap penghapna napas ujang geus teu kaitung deui lobana. Ayeuna bayangkeun ku ujang mun eta dimahalkeun ku Gusti Allah, misalna kudu dibayar make duit rek sabaraha bayarna moal kabayar, ta eta karek hiji unsur wungkul nyaeta unsur udara anu dibutuhkeun ku ujang geus teu kabayar. Mun dihargakeun mah nya kitu deui nu sejenna kabeh geus dimurahkeun ka manusia. Nu kaluana geus dimudahkeun. Contoh kamudahanana ujang teh butuh pakaian tapi ujangna teu bisa nyieun pakaian, dipanyieunkeun ku batur. Ujang mah tinggal makena doang. Ujang teh butuh imah tapi ujangna teu bisa nyieun imah, dipanyieunkeun ku batur. Ujang nama tinggal nusian wungkul. Ujang teh butuh sangu tapi teu bisa nyawah, dipangyawahkeun ku batur. Ujang mah tinggal amna wungkul. Ta eta nu nyieun pakaian, nu ngabangun imah jeung nu nyawah teh kabeh eta teh ciptaan Gusti Allah. Hartina kudu diciptakeunana eta jama-jama anu nyarieun pakaian, anu nyarieun imah, anu nyarawah, anu marbon, anu nyarieun teknologi, anu nyarieun kendaraan jeung sajabana. Eta teh geus ngamudahkeun kana kahirupan ujang di alam dunya. Naon artina? Hartina ujang mah tinggal bersyukurna ka Gusti Allah. Nyaeta kadat anu parantos ngamurahkeun jeung anu parantos ngamudahkeun ka diri urang masing-masing dina ieu kahirupan dunya. Cara bersyukurna nyaeta ku cara negakeun, ku cara migawe amal-amal ibadah. Kadituna mun ujang geus hirup dina wujud syukur, tingkatkeun deui tina syukur kana mahabbah. Ari mahabbah teh cinta. Ari cinta teh mun dianalogikeun make syariat mah contona kieu. Apal analogi? Ari analogi teh nyaeta sabagean tina kaedah taklim.
Ari taklim teh pembelajaran. Dina pembelajaran ayat transfer of knowledge nyaeta mindahkeun ilmu pengetahuan jeung pemahaman tinu ngajar kanu diajar. Di antara kaedah taklim aya kaedah minjem bahasa. Contohna ayeuna orang rek ngajelaskeun ka ujang dina soal mahabbah. Ari mahabbah teh perkara hakikat, sedengkeun ari ujang teh jalma awam. Hartina lamun orang nerangkeun mahabbah ka ujang anu awam make bahasa hakikat, ujang teh moal ngarti. Supaya ujang ngarti mangka orang make kaedah taklim. Contohna saperti analogi nyaeta nginjem bahasa, nyaeta bahasa syariat. Jadi ari keur dina ngaji mah meunang nginjem bahasa, nyaeta nyontohan ku perkara-perkara syariat pikeun ngajelaskeun perkara-perkara hakikat atawa perkara-perkara makrifat supaya bisa dipahami dengan mudah ku jalma-jalma awam seperti ujang gitu. Tapi eta teh hanya berlaku ngan dina pangajian unggul. Ari di luar pangajianana mah nyaeta dina kahirupan nyata orang masing-masing teu meunang. Teu meunang ngomong hakikat, ngomong makrifat make bahasa syariat. Jadi mun dianalogikeun mah dina soal mahabbah contona kieu. Ujang teh jatuh cinta ka mumun, ari mumun teh gaduh uci. Cikumaha tekad ucap lampah ujang ka ucing mumun, rek alus atawa rek goreng? Alus. Naon sababna? Sabab ujangna cinta kanu bogana nyaeta kaneng mumun. Nu tadina teu nyaah ka ucing ge ayeuna mah ujang teh jadi nyaah ka ucing sabab ujang cinta kanu bogana. Tapi hiji mangsa neng mumun teh dikoet ku eta ucing nepi ka ambek. Tuh ini tah ka ujang nyaeta nitah miceun eta ucing. Cikumaha respon ujang? Rek digugu panitahna? Digugu. Naon sababna? Sabab cinta kanu bogana. Naon hartina? Hartina nalika ujang aya dina martabat cinta mangka ego atawa kadirian ujang teh bakal leungit. Hartina tekad ucap lampah ujang, wujud jeung hirupna ujang tidak lagi tentang diri ujang sorangan, tidak pula tentang ucingna neng mumun, tapi semuanya adalah tentang mumun. Pajama nu cinta ka Gusti Allah ge mun dicontohkeun nginjem bahasa syariat mah lieur ibarat kitu. Manehna mika cinta ka makhluk saperti manusia lain ku sabab manusana tapi ku sabab cinta kanu kagunganana. Nya kitu deui mun sabalikna, mun manehna miceun ka suatu manusia atawa miceun ka suatu kaum atawa nyingkahan suatu kaum atawa kaluar tina suatu kaum
teh lain ku sabab ngewa kaeta manusia atawa kaeta kaum, tapi ku sabab cinta kanu kagunganana. Sabab diantara bukti cintana hiji jalma nyaeta jalma bakal ngagugu kana parentahna. Muncul bahasa hadis nama man ahabba syai'a fahuwa abduhu. Sahajana nu mika cinta suatu perkara mangka eta jalma baris jadi hamba tina perkara nu dipika cintana. Sebagian tina ciri hamba nyaeta patuh. Artina hirupna lain kumaha cek nafsuna, lain kumaha cek pikiranana, lain kumaha cek baturna, tapi kumaha cek nu dipika cintana. Gitu. Jadi semua tekad, semua ucap, semua lampahna hiji jalma anu geus aya dina makomahabah, semua itu adalah karena kecintaannya ke Gusti Allah. Taeta sebagian kenyataan hirup ti jama-jama anu geus lincak kana makomahabah. Engke mun geus hirup dina kasadaran mahabah taekeun deui kana martabat makrifat. Sabab eueuh deui puncakna kabagjaan anu bisa dicapai ku manusia lintang ti makrifat billah. Ta makrifat billah mah engke deui dicaritakeunana meh teu gurung-gusuh, step by step, satahap demi satahap. Nu penting mah urang aya peningkatan. Tina pamrih taikeun kana syukur, tina syukur taikeun deui kana mahabah, geus nepi kana mahabah puncakna taikeun deui kana makrifat.